Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ardh تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون wallahu a'lamu bimuradi wa dzkuru lan pada araning sira kabeh il waktune antum mutawi sira kabeh qalilun iku kang stiti mustad'afuna tur kang den bilang lemah kabeh atawa kang den lemahaken kabeh fil ardi ing dalam bumi ardi Makkah tegese tanah Makkah takhofuna pada wardi sira kabeh ayat takhatafakum ingin nyebrot ing sira kabeh sapa manusia nyebrot teh nyulik yakhudhukumul kuffaru bisuratin tegese ngalep ing sira kabeh nangkep ing sira kabeh sapa pirang-pirang kang kaping bisuratin kalawan ganci fa'awakum makang umsyakan ya Allah kum ing sira kabeh ilal madinati maring negara Madinah wa ayyadakum lan nguwataken ya Allah kum ing sira kabeh qawakum tegese nguwataken ya Allah kum ing sira kabeh binasrihi kalawan nulungan Allah yauma badarin ing dalem dina perang badar bil malaikati kalawan malaikat warazaqakum lan ngarizkian ya Allah kum ing sira kabeh minal thayyibati saking sakeh kang becik al-ghanaim tegese pirang-pirang jarahan la'allakum tashkurun manawa sira kabeh iku syukuran sira kabeh ni'amahu ing pirang-pirang nikmat Allah ing pirang-pirang nikmat Allah. Ayat ieu diturunkeun ku Gusti Allah khitabna hiji ka Kangjeng Nabi dua ka para mukminin khususna para muhajirin ku Gusti Allah titah mengenang masa lalu masa-masa di Mekah saat awal Kangjeng Nabi dakwah pengikut masih keneh bisa dihitung ku jari dakwah Kangjeng Nabi teh sasamaran kemudian instruksi ti Gusti Allah untuk door-to-door dari rumah ke rumah sahabaya nu kapanggih di kerumunan-kerumunan kemudian instruksi Gusti Allah langsung secara nyata Masya Allah jadi nabi teh seperti kita lamun urang jadi kiai dek nuturkeun Kangjeng Nabi dengan predikat warasatul anbiya kudu
tuturkeun dakwah Kangjeng. Tuturkeun dakwah Kangjeng, urang bisana sasamaran samar. Urang geus rada kuat, sok wari ti imah ka imah, aya perkumpulan-kumpulan kerumunan, sok urang dakwah. Kabeneran urang teh geus boga kekuatan, pengalaman aya. Oh, sing nyakeun dakwah. Ulah nungguan diondang. Sing bener dakwah. Ieu nungguan diondang dakwah. Jeung pulah pilih dakwah. Tuturkeun Kangjeng. Saat Kangjeng mulai dakwah, merasa terusiklah kufar-kufar, terutama para inohong-inohong pembesar-pembesar Mekah. Nungaran Abu Sufyan, nungaran Abu Jahal merasa terusik dengan dakwah Kangjeng Nabi. Ditinggali perkembangan Islam teh Masya Allah karim. Abu Jahal gideg lantaran setiap Kangjeng dakwah tidak kerumunan 25 ma'ayan masuk Islam. Ketika Kangjeng datang ke satu imah, penghunina di dinya aya 5, 2 ma'ayan masuk Islam. Diperhatikan ku Abu Jahal, sial si Muhammad. Bahasana geus teu beres. Segala Muhammad lah. Teu beres si aloai. Kunaon ngacak-ngacak kos kieu. Masya Allah. Daud. Lambat laun Islam teh terus makin gede. Mimiti diobrolkeun ku para masyarakat kaum bawah, masakin fuqara kaum duafa. Nu diobrolkeun teh tentang agama. Mulai hareudang pembesar-pembesar Mekah. Ya Allah ya. Kabeladieuna ditunggu kehadiran Muhammad. Ieu kan nu mantak nyeri mah. Iraha Muhammad datang deui cak masyarakat, iraha Muhammad dakwah deui, iraha Muhammad ka urang ngajak deui. Ajakan ialah, penungguan ialah anu ngarasa sangat nyeri terhadap pembesar-pembesar Mekah. Maka mulai pembesar-pembesar Mekah teh ngayakeun aksi. Jelema anu keterlaluan, tewak, siksa. Masya Allah. Anu keterlaluan menyuarakan Islam, nah borgol dipoe di luhur batu. Masya Allah. Anu keterlaluan menyuarakan Islam, nah seret ku kuda. Seperti etalah situasi di Mekah teh. Dalam rangka menegakkan li'ilai kalimatillah, agama Allah teh, jelema loba nu disiksa. Pamajikanana loba nu dikerem di kamar ku salakina, anak loba nu dikerem ku bapana di kamar, loba anu disiksaan dirantai jeung sajabana, bahkan aya anu digantung sagala rupa. Masya Allah, perjuangan Islam teh lain lalagaan. Ieu di zaman baheula, zaman Kangjeng. Kunaon atuh kuari terjadi di Indonesia, dakwah teh hararese. Urang merdeka teh geus sabaraha tahun, dijajah ku Belanda ratusan tahun. Sabenerna mah hasil perjuangan para wali Allah, hasil perjuangan para ulama solihin, hasil perjuangan para bangsa Indonesia. Sampai ayeuna mah sikene kesulitan urang negakeun agama. Malah agama nu sejen diagung-agung. Nah, geus kos kieu kaayana asal zaman di Mekah deui urang. Nu bener diseret, nu salah mah diantep tuh. Wah, berarti iya foto-foto Abu Jahal tumbuh kembali. Abu Jahal mudirun. Aya deh. Mungkin jenderal, mungkin bae eta teh kapten, mungkin bae eta. Siapa suka juga leuyan aing. Di tengah-tengah di Indonesia keur berjuang perkembangan Islam di Amerika ayeuna lain lalagaan loba pisan. Perkembangan Islam di Jerman sangat mencuat.
Perkembangan Islam di Prancis pohara diurang ge masa lantaran kasieuna. Bahkan presiden nu ayeuna presiden Amerika Donald Trump telah mengatakan kepada wakilnya tidak tertahan perkembangan Islam di Amerika. Kasadap eta bahasa eta. Kasadap. Nyanakan pinter 10-20 tahun yang akan datang. Berarti Islam akan berkembang di negara Amerika. Tuh batur geus memperhitungkeun seperti eta perkembanganna lain lalagaan. Lantaran ieu pembicaraan di masyarakat nu bahaya ge. Masyarakat berbicara tentang agama geus. Maka tahan ku pemerintah mana bae ge. Lamun masyarakat berbicara tentang ideologi, berbicara tentang syariat, berbicara tentang agama, tahanan ku pemerintah moal katahan kajen ku kumaha ge. Sebab sanggup nyawana didol. Masalah nu kadeuleu surga. Eta lah lamun geus kos kitu herese. Perkembangan di Indonesia kuari teh ya di masyarakat bawah mah selalu nyaritakeun tentang syariat. Dek dagang nanya kumaha dagang nu bener, kreditan bener apa henteu si cak syariat. Atuh ti mimiti Jakarta, Bandung, kota-kota besar geus nararanya ka kiai, ka ieu jadi bahaya ge lamun geus nanya kos kieu. Di masyarakat kuari geus lain lalagaan, ngayakeun muludan dilarang-larang makin gede. Ngayakeun rajaban diulah-ulah ku tangkorak Wahabi, make tangkorak. Ditarang makin ngegedean teu puguh teu karuh. Aya nu dadak pemuda ngayakeun rajaban lantaran kapanasan diulah-ulah ku Wahabi. Tadi nama moal lantaran Wahabi ti sisi tigigir nyaritakeun bidah-bidah goblok beureung sia negara aing di bidah-bidah. Dak isukan rajaban. Weh, atuh rajaban teh kun aya modalna kan $70 kudu dibayar. Aing bayar. Sanggup kos kitu eta. Masalah keulanan kos mah mana. Bayar habak lah. Eta perkembangan. Nah, laporan ka kula lain lalagaan. Nah, Zara dilarang-larang. Kuari ngeungkeuy nu Zara. Ngeungkeuy nu Zara. Mantak tadi diberitakeun rombongan Cilok Zara eta teh salah, ulah terlalu umum. Jadi masih kena kekurangan. Teh saeutik deui 10 20 eta mah khusus jang gadis-gadis atuh ulah diumumkeun. Ulah atuh kene ini atuh ieu atuh beres. Lain yang umum mah segala aki-aki segalana. Henteu. Ai bajara bener bae. Ya Allah ya Rabbi. Maksudnya aki-aki model kieu mah masalah. Modelnya nama aki-aki ge. Sebab bertingkah pemuda nama. Masih jelalatan. Gusti Allah. Kos nu ngeunah teh ngomong padahal mah eta teh teu bagus. Kolot mah kos kolot. Isuk-isuk sajadah di dieu, sorban di dieu. Tasbih di dia. Ke mana Abah? Di masjid gede tidak ada ku injuna aja apa lain baca Quran mah. Kunaon di pokokna kerek kan. Gusti Allah lain di ziarah khusus lain. Besan di Jogja maot nuker ieu dibacakeun teh ku hari matang puluh kula teh tadi rada ka ditu 3 7 berbagai pertimbangan teh jadi tadi dah naik pesawat ya kula mah boga duit pan tuh nyana teresepen kula ngomong gitu teh aduh air dan atur mantap terjadi berarti itu bukan duit tak siapa sok aju kasombongan teh pajar bener wae nu mantap terjadi ge itu bukan duit berarti pan cenah sapira tiket pan tiket ge nu milu na loba aing doang maka beuli barang dihitung aya 20 kudu aing kabeh teh lah teh lah ke bengke nah mari takziah
geus di jalan bari ziarah takziah. Engke terakhir ka Garut eta ge ke pesantren. Jadi pesantren termodern sa Indonesia nu awal adikula. Ku kula sok dicaritakeun. Yogyakarta pesantren Aji Mahasiswa Al-Muhsin. Hiji-hijina pondok pesantren modern termodern sebab santri ge teu bisa narima mulai mahasiswa. Ya santri teh kudu kuliah bae nu teu kuliah lah. Ini nu kuliah nama macam-macam di gitu naon gitu UGM anu di dan lain-lain sebagainya. Baru-baru Bandung tahu kanya hoja sebentar. Ese ngobrol jeung nu bodoh teh ese. Nu di UII anu di macam-macam tah ngan di dinya nyeun pondok pesantren modern. Hendak amanat abah baheula boleh-boleh saja supaya ke jadi bupati jebolan pesantren supaya mun endeu korupsi 1 juta jadi 500. Abah bisaan bae tah abah. Engke murid ziaji ka kaminan tuh berarti murid zia ke mun jadi gubernur jebolan zia deres. Kenapa bah deres? Atuh kalau 1 miliar bisa 1,5 miliar seuringan lagi. Seuringan lagi diminimalkeun. Mantak loba nu geus jebolan-jebolan itu menjadi di bupati, menjadi gubernur aya. Nah, ieu ke kunjungan ka pondok pesantren eta, pesantren modern. Datang ka ieu teu bisa narima. Teu bisa narima pesantren biasa kan mah kudu mahasiswa bae. Ngadidik mahasiswa supaya engke kelak menjadi pejabat nyana nyahul. Tah, perkembanganna luar biasa. Ditiru deui di Jambi saya deui. Murid-muridna dan lain sebagainya. Jadi khusus pondok pesantren mahasiswa entak pondok pesantren Al-Muhsin Aji mahasiswa ngaranna Krapyak. Nah eta bapada maot jadi kula deuk takziah 40 na ka ditu. Mun aki-aki teu meunang milu tetep. Ribet lah jeung aki-aki mah. Angki sagala ngising. Kan ai parawan mah diantar ka diuraga. Aduh. Masya Allah. Terus ke Garut pesantren nu baheula kula di dinya ajab. Jadi ke kadinya silaturahmi ke pondok pesantren Kresek. Nah eta urut baheula kula di ditu pesantren, geus anak-anak tetep gurunya nah hajat balikna ke kadinya. Malam minggu geus aya di dieu mingguna urang ke insyaallah penutupan pengajian. Jadi lain berita umum salah itu berita umum. Kan udah lantar bangsa anu bangsa kiba yang ngisi teh kudu. Nah, inilah perkembangan Islam di Mekah teh seperti eta. Masya Allah. Asal ngomong Islam tampilin. Asal kadele kerumunan-kerumunan kan diperhatikan ku pembesar Mekah teh. Kerumunan-kerumunan bangun yang nyaritakeun Muhammad, bangun cenderung ke Muhammad tewakan siksa. Ya Allah ya Rabb. Mangkaning kuantitas teh ieu masih kene saeutik. Nu saeutik eta teh dihina ditindas. Disiksa. Aya nu eueuh sape-sapeting datang ka babaturanana geus teu kadeuleu mata, geus teu kadeuleu cari rindul. Aya nu leungit dua peuting datang ka dinya geus berubah kaayaan awakna. Beak dipecutan. Masya Allah memperjuangkan agama, tapi makin disiksa, makin pinuh keyakinan ka Gusti Allah. Masya Allah kan. Lamun Ki Bilal dipoe nya nama di luhur batu. Di luhur batu sebabnya na sorana teh kapan lamun geus adzan teh nganyerikeun ka kafir. Nganyerikeun ka kafir. Adzanna congong Ki Bilal mah. Suarana bagus lepas. Lamun geus adzan Ki Bilal kabeh kadarengekeun. Allahu Akbar. Ajangnya lawan teu bakal kulung. Da bakal ajang.
Allahu Akbar. Pan urang ngarana gegeter tah teh kos kitu. Iman azan teh di Allahu Akbar Allahu Akbar. Nunduk salat kitu jadi dak. Nu bagus suarana. Wah, lamun Bilal adzan. Hayya 'alas shalah. Ngarenjagan dia mah. Hayya 'alas shalah. Aduh, teu kuat ngadengen kos gitu. Aya nu neuk salat ya. Hayya 'alas shalah. Saadak eta nu adzan. Lah, urang doakeun paeh hisupna. Di RRC, cerita di RRC aya jelema seorang gadis dek asup Islam gara-gara ngadengkeun suara adzan. Lamun Armstrong asup Islam nyana naik ke planet terdengar suara adzan lain hiji. Asal naik kadenge suara adzan anu merdu. Turun cicing ngadenge suara adzan. Turun ka bumi asup Islam sampai ayeuna terkenang Armstrong asup Islam gara-gara mendengar suara adzan di luhur planet. Can lila di Jerman nu ngadenge suara adzan asup Islam. Pembesar Inggris asup Islam ngadenge suara adzan. Di RRC aya nu neuk asup Islam ngadenge suara adzan. Kabelah dieuna emak jeung bapana selalu mawakeun kanu adzan teh roti. Asal tas adzan dibawakeun roti, asal tas adzan dibawakeun. Lantaran sering asa mingguna. Ditanya kuno adzan. Mun cek bahasa urang mah kunaon ieu mawakeun roti? Bersyukur. Ku bersyukur kunaon? Anak di asup Islam teh jadi. Masalahna gara-gara nu adzanna diganti ku ente, suarana jadi jore cek cenah teh. Sial jadi suka teh mah mere teh ngeunaheun orenganan bersyukur anakna deuk asup Islam teh jadi lantaran suara adzan nu ti heula teh eueuh horeng diganti ku nu kadua adzanna jore anakna teh jadi asup Islam. Kenapa kamu enggak jadi? Itu yang adzannya enggak enak cenah teh suarana entak nyana bersyukur anakna teh jadi asup Islam mere tak kadinya. Ulah sampai terjadi di negara urang gara-gara nu adzan sore. Madak loba nu teu berjamaah di unggal masjid, atuh pantes. Nu adzan aki-aki. Alal bala. Alal bala. Aju eueuh kamar rek kieu lah. Allahu Akbar. Oh tak adzan sempet kieu lah tolol. Ya Allah. Nu bagus urang kan. Urang kula mah kaderekeun adzan Madinah nu baheula tenar teh. Datang ka ayeuna sebab eta mah kasaksian ku kula. Tahun 90 kasaksian mah jelema geus lesu nu jara rauh. Aju nundutan geus sajam aya nu sajam setengah nungguan. Asal ngadenge suara adzan eta, masyaallah buringas kana sapukula. Eta mah muadzin Madinah eta mah tenar baheula adzan Madinah. Beneran kamu. Ngeunaheun eta adzan masyaallah. Encan manggihan teh tangga kuat. Sarejan di Mekah ge teh nu kolot eta mah teu penting ngeunaheun mah teh. Urang ajeuna malah bangun tegiat teh gitu kan nangtung. Lain nu ngeunaheun pan lain deui. Eta adzan Madinah nu pertama ya Allah karim. Beneran. Ju tahun kesekianna mau. Ngeunaheun jasa teh bahasa urang buringas. Ku suara adzan bage buringas. Samantak wayahna muadzin di mushola beus aya anu mawakeun roti sing ade tanya heula. Tanya. Ari wajib pedi mah geus lain roti deui golok. Awas ya adzan deui cek kana. Awas ya. Aing keur ngeunah-ngeunah jadi puyeng ngadenge suara sia.
ya karim. Tah perkembangan Islam seperti eta kan lain lalagaan. Geus puguh Kangjeng Nabi mah dicaci dibaki lewat diciduhan Kangjeng Nabi na. Teu masalah. Dakwah teh seperti eta pengorbanan. Pengorbanan teh lain lalagaan dakwah teh seperti eta. Umatna geus puguh dicaci, geus puguh dimaki, dicarekan mah geus terbiasa disiksa. Disiksa. Allah ngainstruksikeun ka Kangjeng Nabi Muhammad salametkeun sahabat tita hijrah. Hijrahlah ka absa. Hijrah kedua kali Madinah berikut jeung anjeun-anjeunna Muhammad. Salametkeun umat. Berangkat Kangjeng Nabi beserta Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Iyalah ayatna. Wal qur'an iz antum qalil mustad'afuna fil ard takhafuna an yatakhattafakumul nas wallahu alam bimaradi wallahu alamu bimaradi wazkuru eling anjeun Muhammad erin aranjeun kabeh wae para muhajirin ketika anjeun kabehan kuantitasna qalilun saeutika di Mekah teh saeutikan keneh qalilun mustad'afun di samping saeutik disiksa dicaci dimaki ditindas diboikot embargo mustad'afuna fil ardi ay ardi Makkah teu meunang nyaritakeun agama teu meunang nyaritakeun Muhammad teu meunang cenderung ke Muhammad pemboikotan terhadap muslimin mukminin teh sawet menonjol ditindas teh mustad'afuna fil ardi ingat arajeun kabeh cek Kang Gusti Allah saat eta takhafuna aranjeun kabeh sararieun aya takhattafakumun nas diculik aranjeun kabeh ku pembesar-pembesar Mekah kafir-kafir ya hukumul kufar disuratin asal kadege si anu asup Islam tewas secap takhafuna aya takhattafakum anjeun sieun harita teh diculik loba anu terselubung jelema membaur jeung kafir tapi jerona mangis iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi hanya untuk menyelamatkan agama karena aya hubungan perpolitikan aya hubungan perekonomian aya hubungan persaudaraan nyana menyimpan rahasia di benak hatina nyumputkeun iman datang ka kos kitu batur masyaallah karim kunaon ieu takhafuna ayat takhattafakumun nas aranjeun kabeh sieun besi diculik ku pembesar-pembesar makayane kafir-kafir disuratin kalawan gaj sabagus loba contoh-contoh saat saeutikan nu saeutik teh diboikot diembargo ditindas kemudian diculik disiksa bahkan aya nu dibunuh sagala rupa ingat Muhammad ingat wahai mukminin fa'awakum Allah ngungsikeun ka aranjeun kabeh dengan instruksi ilal Madinah berangkat ke Madinah hijrahlah Kangjeng Nabi ka Madinah hijrah ge masih kene dikejar-kejar Kangjeng Nabi teh naik Kangjeng Nabi ka Jabal masyaallah karim Abu Jahal beserta rekan tatap bae naik ka luhur ketika kadeuleu suku Abu Jahal ku Abu Bakar Siddiq ku Sina Abu Bakar kaget waduh lamun eta asup geus cacang meureun di jero maha kawasa Allah nyalametkeun Kangjeng Nabi beserta Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di jero gua saat eta Allah nyieun lancar begitu Kangjeng asup ka dinya lancar nyieun imah sanggeusna nyieun imah langsung celeng di tengah dihareup burung japati di dinya endogan begitu Abu Jahal datang ka dinya neuleuh aya endog manuk neuleuh di dinya jeung manuk-manukna aya lancah dalam pikiranna masa Muhammad asup ka dinya lancah aya di dinya
Masa Muhammad asup ka jero guha manuk ndogan beracak-acakan di atas di permukaan maha kawasan deuk nyalametkeun hambana ku cara Allah turun deui saat eta Abu Bakar Siddiq sedih ceurik begitu ceurik cak Kangjeng Nabi la tahzan innallaha ma'ana ulah sedih Allah bareng jeung urang tetep ceurik bae Abu Bakar la tahzan innallaha ma'ana ulah sedih cak Abu Bakar lain sedih eta ona cinggir digegel orang ada eta mah geus kaliwat tuh mantap geus sama salamet mana tai jaheuh sakangjeng Nabi emang posisinya kumaha kan Sayyidina Abu Bakar teh di handap Kangjeng Nabi kan di lahung kan leutik guhana alhamdulillah kula geus pernah asup ka guha Jabal Sur naik ka Jabal Nur naik manta kabayang ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun guha masyaallah geus pernah nah Kangjeng Nabi kan di lahun begitu la tahzanallahu mana ngaracakan ka dieu tah sakali satetes dua tetes la tahzan ulah sedih tapi eta Sayyidina Abu Bakar sugan robah digegel cinggirna sugan robah teu saeutik-eutik urang mah kurang gitu reungit teger begitu dia ditinggalin bener langsung ku Kangjeng oraina cekap dikahadapkeun ditanya berani-berani maneh ngegel ka hamba nu dipake kasih ku Gusti Allah ceurik orai cak orai tuan hampura kula dipersiapkeun geus sababaraha puluh tahun teu barang dahar ku Gusti Allah teh jang nyoba sahabat tuan ngaranna Abu Bakar kuat apa henteu lain kahayang kula ieu teh kula dipersiapkeun jang nyoba bahwa kasiddiqanana bener atau henteu ternyata ku kula digegel ti mimiti lalaunan datang ka kencang sugan gideug saeutik henteu lulus oh seperti eta mohon kula maca syahadatain asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hampura kula ngaleo soleh lamun ditanya ku si eta kabeneran cak ini Gusti Allah maha kawasa Allah madak naon anu terjadi ka diri urang apa aya di luar gerak Allah malah anu terjadi ka diri urang teh teu kaluar tidak kudrat iradat Allah lamun urang geus bisa jadi wali tah beratna jadi wali teh urang teh menghayati kudrat iradat Allah aya nu kaluar ti kudrat iradat Allah mal aya ulah kahayang urang kudu kahayang kudrat iradat Allah ketika urang do salat ya Allah ya Rabb perintah Allah ulah kahayang urang Allah merintah salat wudulah urang ieu perintah Allah ulah kahayang nafsu urang geus kulantaran asa perintah Allah sesuaikeun jeung perintah Allah cara wuduna kumaha berangkatna ka masjid deka Allah cak Allah emang sia deka Allah deka aing emang aing aya di masjid lain Gusti merentah kita berjamaah ketika orang takbir teh karasa diperintah ku Allah Allahu akbar lain kahayang nafsu urang maca Fatihah ieu atas perintah Allah iradat Allah jeung kudrat urang diamati dihayati kebal ternyata sesuai jeung kudrat iradat Allah urang seakan-akan teh dibawa ku iradat Allah ka mana bae kaluar tina nafsu urang wali ngaranna nikmat bakal ka salat kos kitu nu teu nikmat teh kahayang nafsu urang lamun salat hayang nafsu urang mah nikmat eta mah jauh ka Allah komo nu salat teh kieu mah we ka mana di kondangan tuan aing salat Allah cepet amat jempingkeun wae cek cenah enduro meureun ya Allah ya tuh menghayati kudrat iradat Allah orenganan ketika orang tahiyat ieu teh perintah Allah iradat Allah dirasakeun ku urang jeung kekuasaan Allah teu kaluar
Naon nu datang ka urang teh seperti kitu ka reungit-reungit datang ka urang eta teh lain gayang reungit gerak Allah. Urang dagang untung gerak Allah, urang dagang rugi gerak Allah, urang ditipu gerak Allah. Urang kasep kawin jeung nu galis gerak Allah, urang kasep kawin jeung nu jore irodat Allah. Tuh siapa sok kajuteun narima. Mantap maningan urang kasep kawin jeung nu jore atau maning urang jore kawin jeung nu galis paling mana? Ayo sia. Urang kasep tapi pamajikan joben. Urang na jore mun ngaca urang lagi tersep. Oh ieu sakurang mah kareta perang ieu mah ya. Tapi pamajikan galis maning mana? Uyang sia. Uyang sapopoe urang jore. Sanajan pamajikan galis tapi urang na jore. Asal ngaca iki amat aing. Geus ulah caritakeun milih tamanggeus kabeh ge nang au. Loh kumaha diberena bae sakieu nikmati kurang. Geus bae alhamdulillah bersyukurlah ka Allah. Nah, iyalah ingat anjeun Muhammad wahai para muhajirin ketika anjeun bilanganana golilun saeutikkan mustad apuna tertindas dicaci maki disiksa dibekah fil ardi teh anjeun sieun culik ku pembesar-pembesar Mekah kufar-kufar tetapi Allah nyalamatkeun fa'awakum diungsikeun ku Gusti Allah ranjeun kabeh ilal Madinah bahkan instruksi perang terjadilah perang Badar wa ayyadakum binasri Allah mereka kuatan karanjeun kabeh hayang nyaho supaya anjeun bener-bener yakin bahwa mereka gagah kuat Gusti Allah sengaja itu maksud perang berarti itu mau perlengkapan tapi tengah-tengah eta diinstruksikan supaya perang melawan anu begitu luar biasa perlengkapan jeung kagagahanana hanya 313 melawan ribuan manusia 1000 anu ternama tapi Allah mereka kekuatan wa ayyadakum binasr setelah itu menang kan anjeun setelah menang ikan manusiana diboyong jadi abid jadi amat hartana diboyong jadi jarahan ghanimah ngaranna alat perangna diboyong warzaqakum minat thayyibat Allah mereka anjeun kabeh sebagai rizki tidak ghanimah nu bagus rampasan perang dinikmati ku aranjeun kabeh mulai ti harita kehidupan teh berubah hiji kagagahan jeung kaganasan teh sesuai jeung aturan syariat timbul keyakinan anu pohar dua perkembangan perekonomianana naik ieu sing hade la'allakum tashkurun supaya anjeun teh bersyukur atas nikmat-nikmat Allah nu dibikeun ka anjeun geus menang ulah terlena terus perjuangkeun sakumaha pembicaraan orang Jakarta kemenangan kita dalam rangka meruntuhkan Ahok ini babak awal berarti babak kedua pertahankan oleh kita pahara orang ngadengkeun bae urang mengamati pahara tapi eta lain lalagaan Masya Allah gagah eta sih ada sebab politik makan terus bae makin main susun-susunan terus ulah terdena ye maksudna ayat ieu setelah ayat kemenangan ulah terlena syukuri hati-hati tata la'allakum tashkurun bersyukur setelah bersyukur ulah terlena sanggeus ulah terlena tata kembali ke kekuatan sebab selama hidup urang kudu berjuang lain sekali berjuang selama hidup perang ulah eureun Taliban mah diciptakeun ku Gusti Allah cak yang aing ngajeng perang paeh di medan laga teh mah mal eureun Taliban mah kajen ku kumaha ge teu boga negara nya mah di mana negara perang datang di mana negara perang datang nya mah saya adalah utusan Allah diciptakan oleh Allah untuk perang Masya Allah eta si jelema paeh teh jadi lalab atuh urang mah pun bonteng jadi lalab Insyaallah Taliban perang Irak turun perang Iran turun Suriah Kuwait turun Boso di poso nyana turun
Turki turun ya nama. Ayo pokoknya mah. Aja tekan nyaranahoan deh emang make tiket henteu jalan jab arah raya bae. Emang di pos kumaha itu lamun henteu ditangani ku nyana. Masya Allah. Begitu rombongan FPI datang adanya. Karaget FPI ge. Ada saya. Tenang. Aya nu dicacagan kapan orang Taliban mah ku urang poso. Yang tajam atuh caknya. Yang tajam atuh jangan asal-asalan. Maliknya sini coba. Sini alatnya sini. Coba ke kepala lu coba. Jeger bae. Atuh apaan bari dah kurang poso. Geus teh kos kitu diciptakeun ku Gusti Allah. Masyaallah karim. Geus kos kitu bae hese Amerika ge hara hese. Mayoritas aya di Taliban teh ya, ieu teh urang Uzbekistan. Kan deukeut Uzbekistan, ti Uzbekistan mun ka belah dieuna Turki, mun ka belah dieuna Afganistan. Ulin teh ulah ka Citra. Ya Allah, ya Rabb. Ya Afgan. Masya Allah lu dikhawatirkeun ge lamun Afgan turun ka urang. Lamun Afgan Taliban turun ka urang ieu kan dikhawatirkeun. Orang Afgan turun ka urang teh ya, lain urang ditulak, tapi utusan-utusan Afgan nu aya di ditu urang Indonesia besi tarurun ka urang. Emang dipersiapkan seperti itu wallahu alam bejana bae urang mah aya. Buktina ketika hurus-hurus suara ya kan. Seperti etalah di sebuah negara. Mendak hati-hati di Indonesia ge tetep bae pemerintah asal keterlaluan. Delek. Ji, eta emang negara nu nyana. Geus kieu bae heuy. Tok. Kawiranto emang negara punya lu apa bukan sih? Tot. Yang sembarangan ini ya. Tok. Tito, hati-hati. We. Jangan begitu, we. Ieu cak nyana urang mah ngan sakadar menerjemahkan. Bubukti ada kabar teh tepat. Masyarakat eta kan teu bisa kataner nang sanita coba ayo. Nang sanita da polisi bakal begenahan jangan. Ditita ulah jalan dia. Di dia stop jalan dia. Aju nama polisinya be diajak ikut aja dah Pak. Iya dah tuh. Tekatan. Encana naon lamun geus gerak kabehan teh kumaha? Namun gerak kabehan paeh teh geus teu nu penting anak incu aing teh bahaya ge. Kumaha menjadi PKI ka dituna bahaya ieu. Je. Geus urang perjuangkeun penting anak urang, incu urang ke bahagia ka dituna. Kajeun urang paeh ge lamun geus boga pikiran ka situ teh kumaha coba? Komo si eta mah paeh kajeun emang kunaon? Hutang beres. Lain deui teh motifna. Emang aing mangarep-ngarep teh kena perang. Abeh teu mayar aing. Caknya nama di akhirat dari tagih meureun. Ya Allah. Maksudna naon dia? La'allakum tashkurun. Manawa jelas anjeun kudu syukuran kana nikmat-nikmat Allah ulah terlena. Urang dibere sehat syukur, urang dibere maju dagang syukur, negara urang tentrem dipimpin ku seseorang syukur, bersyukurlah urang jeung nikmatilah ku urang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Cirian Qarajahul muslimun dan lan musmatuakan hing hadis apa Imam Muslim dan maning ngopi riwayat. Tetaping dalam riwayat telafat fatakun nar maka wadialah siraka baing neraka. Fatakun nisalan pada wadi siraka baing pirang wadon fa inna awala fitnati bani Israil kana nisa. Kasatune awal fitnah bani Israil ku ana ya fitnah iku tetaping dalam pirang-pirang wadon. Waratul Tirmidzi wis diriwayatkeun sapa Imam Tirmidzi anna Rasulullah satuhune kang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku ngucap kang yang Rasulullah inna likulli ummatin fitnatan satune iku tetep kada saban-saban umat apa fitnah wa inna fitnata ummati al-mal satune fitnah umat ingsun iku harta fil hadis
ngikut tetapi dalam hadis utaila pada Rasulullah satu hendak kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum ucap ya kangjeng Rasulullah jabu jabi lapan man sakanal badi atajafau tisafaman iku menung yang maning baalasan maka bedogongnya mah namun ditabau tisafaman iku nganiti yang mana soeda ing bukuron gafala lalias zaman wa man ata baba sultan iftatan isapaman iku negani Yaman ing bilang lawang pemerintah maka narima ka fitnah Yaman wallahu subhanahu wa ta'ala alam ya Allah masujalla lan Allah iku kang maha uning. Imam Muslim ngaluarkeun hadis di riwayatin dina riwayat fattaqun nar sing sararieun maraneh arempan maraneh kabeh jaga ku maraneh kabeh neraka. Takun nisa jeung kudu sarieun maraneh kabeh ka para kaum wanita. Lantaran fa inna awala fitnati bani Israil kana fi nisa. Pagheulana fitnah, awal fitnah orang Bani Israil adalah para wanita. Cek si hade awewe. Urang kaluar saeutik kuari mah pemandangan geus awewe. Temenang maju seetik usaha haju baik asal geus beli mobil baik ju mikir baik aing mobil anyar ya oh ieu keneh haju baik ada jadi pejabat ganti deui baju bararagus jasa mikirnya ai baju anyar ai pendamping ieu deui hareudang ieu mah mulai eta mah geus parantina geus pedagang, parantina pengusaha, parantina geus mah pemerintah, parantina geus emang duniana kos kitu tah mah. Emang duniana tah mah nangan dunia teh jang kasenangan. Kiai asal geus naik bae di ustad jadi kiai aja bae. Sedang ceknya aing nurutan Kangjeng Nabi. Beuh budak. Ngomongna nurutan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi geus 9 aing mah minimal atuh 22 ceknya. Aing mandek nuturkeun Kangjeng Nabi bae. Aing nyandung nurutan Kangjeng Nabi ai kahirupan nurutan Firaun. Masyaallah, masyaallah. Tah. Haji emang ulah kieu jandung, lain ulah kudu. Atuh kudu. Ngan anu adi. Anu jujur. Lumun dinu kolot sapeting, dinu ngora 5 peting. Eta keur menciptakeun seudeuh neraka eta kos kitu. Nah, geuning kolot sapeting, ngora sapeting, kolot sapeting, ngora sapeting. Kecuali cek nu kolot teh lah kula mah geus kolot, kula mah sakasamperna PK, geus kakak mungpu ngora di nu ngora baelana. Kula mah ikhlas cakna. Bau budak ngadadak Gunung Karang beulah. Atawa nawaran Kak. Kakak kan usaha ye, anak urang kan 2. Anak kan 2 ajulah atuh jang geus kabalik mobil kabehan ge. Aju ieu kakak kan nya gagah keneh kakak nya usaha meujeuna keneh. Emang teu bosan kitu ka kula. Maksudna beusi bosan nambah ka kula mah ngadoakeun jasa. Kula mah ngadoakeun nambah Kak. Ayo geus kula diantar malah mah Kak kula mah. Ieu sia bebedan masyaallah Kak. Mun kula geus gaji Kak. Kula geus gaji, masalahna kula hayang ngamalkeun ilmu. Aduh, bener sia, bener Kak. Ayo guys, diantar bener ku jana. Bener bae masyaallah sabulan 2 bulan. Pan si awak ngaletikan. Saya ngaletikan awak kuna dia mikiran kakaknya. Henteu Kak, kula mah ikhlas ya sa. Ada murid yang hates etika. Nah, eta lamun aya nu kos kitu bopohara jasa. Geus eta mah geus paeh langsung surga. Paeh geus langsung bae tawa ka surga geus moal ditungguan kumakeun deui cek malaikat tuh lawang surga. Ngalucat sia ka ditu. Ya Allah, ya Rabbi. Geus eta mah lain lalagan teh kan Kangjeng Nabi kan nyaritakeun kos kitu tah mah. Lain lalagan. Eta mah awewe nu ngomong mung dicandung. Emangna ka sorga, deui kitu lain salin ti eta.
Tebakan numbung di calung. Mun kula jadi awewe kula nawaran. Aduh. Masya Allah Karim, iya keur carita sorga, keur carita sorga ieu mah. Ya awewe maot, begitu maot dikubur di jero kubur langsung hudang. Tanya ku malaikat munkar nakir beres ditanya dijemlongkeun lawang sorga. Dijemlongkeun lawang sorga plak. Kadulu bidadari, kadulu sorga. Nyalakan dek kalujat, tutup deh cek malaikat lawaka. Ulah waka ieu mah kan dikubur keneh masyaallah. Nari ieu lawang ieu maneh tah lawang sorga dek make nu ieu mangan dek nu ieu jemblong ka ditutup batur maneh bidadari. Kok ieu kula bisa babari ge maneh dicandung sabar. Nah ieu tah lawangna tah. Ya Allah. Awalnya mah teu percaya teh burung dongeng kitu teh teu percaya. Lah jadi kiai bisa baik. Aing bisa dongeng kumaha atuh. Saya di gawe mah. Urang dongeng kos kitu teh teu percaya. Bibisaanan. Ya Allah, aing bawanya ditakeun dongeng mah teu ese. Ese eta mah da kitab teh mah. Datap bae. Tah bohong. Mun ngarendeng jeung salakeun ulah percaya Kak. Ulah. Gede bohong diuji mah ceuk. Heran aja ngomongin awal mah kudu memenangkeun nyana bae. Asal dibere-bere nu kitu teu percaya. Atawa kieu nyana malaweung. Ke lamun salakeun nanya tadi kiai ngomong nyurahkeun naon Kak? Tadi teh acak kiai teh emang nyurahkeun naon kiai? Kesal urang ngadengena kan. Sia tadi ngaji naon. Kula teu kadengekeun ka. Eta pura-pura aja kos kitu. Asal perbakos kitu henteu teu kadenge ben. Henteu. Pan tadi lain direkam, dipareuman ku kula eta. Sial we kos kitu. Teu percaya dong kos kitu. Mun bisa mah ayat pangkihu maqabalakum minan nisa teh dieueukeun. Nasna wa sulasa wa ruba' lah ulah dibabaca lah. Awal fitnah Bani Israil adalah wanita. Di urang teh saeutik jelema kitu berhasil usahana kawin dikawin ge hancur. Urang kitu pejabat kawin dikawin hancur. Urang pengusaha kiai kawin hancur. Geus teu kudu dicaritakeun ja urang neuleuh contoh-contoh tatangga urang malah mah dulur urang. Cak nyana teh lain dulur urang aing teh mah. Cak nu ngaji teh kiai deui ke batur-batur aing. Hatur rasakeun ku dia. Aya nu kieu deui. Lah kiai ngomong bae. Kami kan murid kiai, mimitian kiai. Ayo kami milu cek nyana teh. Atuh kan nyana teh nyaho. Atuh teh nyaho. Ji parang sana. Ayo ngaji di puasa kos kieu. Nah, warwa Tirmizi ngariwayatkeun Imam Tirmizi anna Rasulullah sajada kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol saur kangjeng inna likulli ummatin fitnatan sanyana tiap umat ngabogaan fitnah wa fitnata wa inna fitnata ummati al-mal sanyana fitnah umat kaula mah harta sakitu kangjeng Nabi resep pisan kana harta umatna pohara jasa resep jasa kana harta kangjeng Nabi na teu resep jasa kana harta umatna resep jasa kana harta sabalikna henteu sih teu kabehan aya nu sederhana aya nu geus resepna aya kene ahli-ahli thariqah ahli tasawuf anu beneran geus henteu moal indah ibadah moal lazat ibadah lamun henteu dilepaskeun plak lamun geus dilepaskeun masyaallah eta nu hese dicaritakeunana bagi kiai-kiai ulama-ulama wali-wali sholihin nu hese nyaritakeunana hayang sabarema nyaritakeun ngan teu bisa
kalajatan ibadah teh bisa kuncina hiji bae. Ieu adalah ulah resep dunia sakitu bae. Kunci da ulah resep dunia geus dibere geura teh ku Gusti Allah. Wa fil hadis tidak hadis anna Rasulullah sanyana kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gol saur kangjeng man sakadal badiyata jafa jelema nu cicing di palemburan bodoh bakal bedegong sebab ruang lingkupnya sapira di lembur kan paling-paling main pandai main pandai baikan di lembur mah gatrik kotek main gobang eta di lembur jadi bodoh kayak lembur mah ngobrol jeung si eta deui tah jelema nu cicing di lembur komo di leuweung Java bedegong teh bodoh pasti bodoh moal ningkat-ningkat kajian kumaha sakola kan di lembur badag-dag henteu teu sia teh sakola itu ge baturan di sekolah atuh babaturan di sakola siapa sakola ento sekolah aja sekali asup sapoe asup dopente bae asup dopente aya duit mah mentaan aya duit mah tetep berangkat di mana berangkat ke nyawa-nyawa aya surat ke ti guru anak bapak tidak masuk sekolah ya Allah jadi imana mah make setelan teh budak duit dibere geus kos kitu urang lembur tah urang teu boga cita-cita kan ka lembur teh boga hirup sakitu-kitu da bae mentak urang kanyahoan nan daerah itu berpendidikan jeung henteu na dideule dina jelemana jana di pejabat apa henteu Jawa Timur sepuguh berarti palaliter Jawa Tengah kitu keneh Bandung rada deres Bandung teh parahyangan asal ka dieu bae ka Tanggerang mana di Tangerang nu pi presiden mana di Tangerang pi menterieun mana pi gubernureun mana pi bupatieun kakarak ayeuna baheula mah Tangerang mah dikuasai ku urang Tasik Garut saha nu jadi pemda di pemdanan 50% Tasik Garut Bandung karakuari bae mah runcul Ismet naik Tangerang geus tah WH naik Tangerang geus tah Menteri Hasan naik Tangerang tah geus beres eta mana deh coba ayo calon. Ayo. Calon mana calon bupati eueuh. Diteluhan jelema tah mah. Memeh naik geus teluh. Tah eta berarti kan ieu mah cerita pendidikan minim. Pendidikan minim. Pengusahana anu kelas menengah ke atas mana Tangerang? Eueuh. Sebab di Tangerang mah asal geus boga mobil hiji dua boh ngarokona geus lisong. Geus embung rokok-rokok bangsa lagi lisong geus jadi tuan takur tapi berangkat deui ka Serang ka ditu dan Serang Pandeglang loba deui berarti tahap pendidikan formal maksudna formalna berarti kan ningkat Tangerang eueuh aduh eueuh jaba heula nu Tangerang mah sakola nu rubuh teh Kabupaten Tangerang ada satu bangunan sekolah SD yang rontong Tangerang rontong nggak saya dulu udah rontong gitu baheula kan didominasi guru-guru Tasik Malaya Ciamis Garut Bandung urang teh guru-guru teh eta kan mana di urang anu jadi guru kakarakuari gitu korupsi malulu berarti urang kudu sadar daerah ditulah nu leuwih maju kajian kumaha ge maju. Nah, ada orang sebab nengkreng mah. Boh, lamun perebut sinden, guys. Enggak. Ulah ditanya deui asa nu perebut sinden, ulah ditanya orang mana pasti Tangerang. Titik, guys. Moal kudu orang Bogor, moal urang Cianjur, moal pasti Tangerang. Benteng. Mantap hubungan Kerawang Tangerang erat. Eta geus bae dipisahkeun Tangerang Karawang moal bisa. Atuh aya nu ngajual imah pindah ka Karawang. Urang Tangerang mah ku tolol-tololna. Jual kabeh pindah ka Karawang. Oh, gitekna pan lain lalagaan pan. Atuh geus beak bae balik deui ka dieu. Balik ka dieu imah teu boga. Pamajikan nyang heuy.
saja beban kanu kolot BPJ mah kumaha ge ja urang atuh geus nasib bisa cak do kolot asal geus apa be nasib geus aya atuh kumaha deui lah atuh geus atuh geus nararema tapi Tangerang mah narema geus atuh geula urang hirup da teh ngora gitu nya narema geus budaya sanajan bajidor adi surga nema Jawara jaipongan teh Tangerang. Tangerang. Tapi jadi pejabat ya we. Eta urang deuleu kos kituna bae lah deuleu. Oh iya. Lamun urang Serang, urang Pandeglang aya nu boga perusahaan di Amerika. Aya Pandeglang. Pandeglang Serang aya nu boga perusahaan teh di Jerman. Geus buku Jawa Tengah, Jawa Timur. Tangerang mana? Mana Tangerang? Beli tiket ya itu bisa. Beli tiket dikasih Singapura balik dari gua aja. Kesek cenah. Nah, geus ah teu kudu ibu teu kudu ka Singapura. Kesek cenah teh pabeulit. Endeu ka Singapura bae saya teu komo nyeun perusahaan. Babarian naik angkot cek cenah teh. Urang teu kudu make tiket teu kudu. Urang Tangerang bloon. Kuari ye, kula ye, tahun Haji Pendi teh ka Singapura. Datang ka Singapura teu ceuli. Ulah anu nganter ulah teu ceuli dua. Teg emang nyahuan gitu asalnya nyana mah paling datang nyana ke Bandung naik kereta ya bebe jadi tas di Singapura kuku Bandung eta geus geus hebat ke Bandung ini ngebios eta kudu nandakeun bodoh gitu maksudna bodoh ya beli tiket di mana atuh kajawan di Jakarta bae di Jakarta ka toko kitab sendal dibuka naonan tama aja kenyataan tama lamun lancak satpam naon Pak pake Pak ini mah bukan masjid Pak nyanang molongo bae atuh kukula di jauhan bae di jero toko teh hayang aing pajar batur lah aing atuh beres tama jalain lalagaan asli tama beres. Masya Allah, ayo ngomong Jakarta. Toko kita baik dibuka. Eta lah, jelema bodoh teh hese. Eta hese mau di saja ka Singapura moal, kula mah geus 100% moal. Keraji Maduri Muriang di Jakarta di rumah sakit harapan kita. Kula ngalayat, jana kan diajak. Begitu naik lift set kula tarurun nyana teu kabur brek edahan kikiran euy atuh pencet kaca di kieu-kieu dah ka bawah ka luhur ngabawa ka hadap turun-turun andak ieu mah cerita berarti bodoh. Nah, ieu orang Tangerang teh ya, geus sih Tangerang ya akibatna mah Tangerang barodo. Jadi guru jarang, jadi bupati jarang, jadi calon bae bupati kuari. Kuari keur ngarep-ngarep kula ye, ngarep-ngarep lawan Jaki nyaho geus lah, lawan habak. Bab jalan jajar rore, hayo lawan geus, nyaho. Ieu kan calon eta. Masyaallah, barodo berarti orang Tangerang. Barodo sadar orang Tangerang itu bodoh teu bisa berorganisasi bodoh teu bisa berorganisasi masa nyana teh posisi naon mun bendahara urusan bendahara nyana posisi naon atuh ieu mun tandit urusan tandit nyana posisi naon mun sura ieu teu sliding ieu dieu ka dieu ka dieu ya bual beres organisasi kos kitu mah bodoh berarti. Ayo musyawarah, yuk perbaiki di posisi masing-masing musyawarah. Tangerang mah bodoh, organisasi bodoh. Partai lamun teu dibere duit teu bisa. Teu bisa atuh tanya ka Kipu Doli, teu dibere duit teu jalan. Kon nanyana ka dinya atuh kitulah. Nah, ieu keur carita naon ieu? Keur carita wa anna fitnata ummati almal. Sanyana fitnah umat kaul mah harta. Teu meunang boga saeutik kaju bae adigung-adiguna. Encan meraih kitu keberhasilan anu optimal geus ongkang-ongkang.
lamun urang nyaritakeun pengusaha Tasikmalaya anu boga merdeka saat eta keur zaman kula mondok nu boga merdeka Pak Haji 1000 merdeka bahagia 1000 beuh eta boga mobil bus 1000 tambah harta ambal di jalan benar-benar lain lalagaan ya moal bisa dikaimahkeun tamah lain lalagaan otak orang mana si amis kan berarti berhasil wahara terus banyak makan unggal tahun itu dipapag di kita ke Jerman ke perusahaan Mercy gak dibere hadiah kok cina kiai nya kula sok diajak maca yasin gitu padahal kan dibanyak nah iyalah wa inna fitnata ummati al-mal sayanya fitnah harta umat kaula adalah harta. Mudah-mudahan orang kabehan diselamatkan tina harta dibere ulah resep karena harta dibere bogana harta jadi kasalamatan tapi hadis anna Rasulullah SAW gol mansakan al-badi atas saja lemah nu cicing di pakampungan bedegong amani tabal saida saja lemah anu nuturkeun buburon gopala poho jelema anu nuturkeun buburon ya jelema anu ngeburu-buru poho kana naon kan orang muru lenci poho kasagala muru manuk poho kasagala ieu teh isyarah cek Imam Ghazali urang teh ngabuburon jabatan bakal pohonna naon urang bakal ngabuburon harta bakal pohonna naon jelema anu cinta harta keur ngaburu harta bakal poho salat poho puasa poho kadulu jelema anu ngaburu jabatan bakal terus bae nutur-nuturkeun jabatan bakal poho segala rupa sing hade Dinu paling bahaya mah wa man ata abwaba sultan saha jelema anu sok datang ka lawang-lawang bupati, camat, lurah, presiden iftatana ka fitnah. Enggeus ulah dipercaya ilmu kiai, mun kiai sok datang ka nagara. Cak Kangjeng Nabi tabacakeun wa man ata saha kiai nu datang abwaba sultan ka lawang-lawang pamarentah iftatana ka fitnah. Deuk naon tuh lentang-lentang kadinya mulai hayang duit. Nek naon tanyakeun ka Ki Fudali emang ikhlas itu kadinya oh dibere saeutik bae ge nggerutu nanya ka babaturan ji ente dibere sabaraha kok beda usul deui kapan blon eta kos kitu eta setangkap kiai atuh lain kiai mah geus leuwih ti blon deui geus ampang blon aja nah nanti lamun urang bisa ngabantuan kelanjutan negara pemerintah ayo tanpa imbalan naon berarti mulia urang tingali bo lamun ku si eta bahaya bo lamun ku si eta bahaya ya urang ajukeun tanpa yang dibere eta mulia berarti kan ieu teh demi keutuhan negara bangsa urang ayo ulah datang ka ayo dicekal ku si eta mah kafir ulah dicekal ku si eta mah wahabi ulah dicekal ku si eta mah kurang bagus ayo neangan anu bagus cek tanpa hayang imbalan eta karakter ulah menghindar tina fitnah ulah ayo adukeun ulah aju urang moal aing mah moal kumaha mungkin agar acak-acakan tetep kudu peduli urang kos Kangjeng Nabi dieu kedatang we sahabat Waalaikumsalam enaon doana Gusti Rasul kula hayang pindah hayang di deket gunung asal aya cai bae kula deuk nyieun imah di dinya lantaran perpolitikan perekonomian budaya manusia geus hese jasa ieu loba jasa maksiat geus kula mah nenangkeun diri bae di hiji imah asal aya cai bae jang mandi jang salat jang geus kudu akeun kos kitu cak Kangjeng Nabi kaula diutus ke alam dunia lain endeuh urusan model kos kitu kula diutus ku Gusti Allah jang umat ente menghindar tina resiko gampang kos kitu mah justru lamun urang cicing di tengah-tengah jadi kiai beresiko tinggi nah iyalah tahan resikona nu ngobongkeun tahan anu nyaci maki tahan luruskeun tah ulah ninggalkeun resiko sebab hirup salila hirup urang teh kudu beresiko urang siapkeun tahan resiko eta lah Kangjeng Nabi mere pengurusan kos maneh bae kos kitu atuh sanut berjuang teh Kangjeng Nabi asal heuh menghindar bae cicing badinya heuh menghindar bae aya nagara ge kumaha nah mantak tetap kepedulian untuk meminimalisasikan nah daripada kusia maning ieu daripada mantak kula kamari WH naik daripada kusi eta nah kuari ge bupati can boga calon ya
encan boga eta cenah kumaha jakin encan aing mah encan dibere duit masalahna ya neangan hebat deui coba hayang nyaho coba pembangunan mantap tanpa kudu dibere naon aing mah asal aya we nu satuju geus pokona mah sebab ieu mendem ya pembangunan mendem geus teu saateu saha aing mah geus pokona dasar maksudna rapihan kumaha lamun kanu jadi bupati awewe ulah urang engke nyana muludan ka masjid lagi head ceuceu bae mah bupati head nu kuari ge lalaki head malulu berarti tilok muludan tilok rajaban head eta ngaranna lalaki bae head atuh komo cewek haul geus tilok datang asal ditanya head engke mah nipas ya neangan coba ya ieu Tangerang teh negara urang Tangerang teh negara urang supaya maju hayo geus pulang keng neangan musyawarah akbar bakalna neangan calon hebat geus aya cenah kieu geus aya di hate kula geus aya beneran di mana lalagaan geus aya pokona tunggu we pokona mah moal aing mah kadengnya ya Allah ya Rabbi ilah wa manata baba sultan liftatana jelema nu sok datang ka lawang negara ka lawang pemerintah kapitnah kajen buku mage moal aya soraan moal bisa ngomong cau kuari cau datang sakali cau datang wallahu subhanahu wa ta'ala alam Gusti Allah maha suci Gusti Allah maha luhur anu maha uni cirian sing hade minggu hareup urang teu kudu mawa kitab urang nyaritakeun tentang puasa jeung sajabah-sajabana wallahu a'lam la tahzanallahu mana ngaracakan ka dieu tah sakali satetes dua tetes la tahzan ulah sedih tapi eta si Abu Bakar sugan robah digegel cinggirna sugan robah teu saeutik-eutik urang mah kurang gitu reungit kan Abu Bakar teger begitu dia ditinggali bener langsung ku Kangjeng Oraina cekap dikahareukeun ditanya berani-berani maneh